A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manan? Jari bil jari wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jari kalawan jr tungtung wa tanwini jeung kalawan tanwin wan nida jeung kasupan harap nida wa al jeung al alif lam wa musnadin jeung musnad jeung ayana musnad lil ismi eta tetep kana isim tamyizun ari aya perbedaan hasola anu hasil itu tamyiz bita kalawan ta fa'alta dina wajan fa'alta wa atat jeung ta dina lapad atat wa yaf'ali jeung ya dina lapad if'ali wa nuni akbilanna jeung nun dina lapad akbilanna fi'lun ari kalimah fi'il yanjali eta pertela itu fi'il tina kalimah isim jeung harap. Baca heula sakitu heula. Oh, siap. Maksudna bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ieu nyaritakeun kalimah isim. Bet ieu nyaritakeun ciri-cirina kalimah isim. Anu dina ieu alfiyah ciri kalimah isim aya 5. Maksudna serat betna teras maksudan di handapna. Ari ciri kalimah isim eta aya 5. Ari ciri kalimah isim eta aya 5. Hiji bil jarri ta. Bil jarri tegasna ku jr tungtung. Hiji jr tungtung.
titik ari anu jadi sabab JR tungtung eta aya 3. Ari anu jadi sabab JR tungtung eta aya 3. Hiji sabab katerapan haraf jar. Sabab katerapan haraf jar. Seperti contoh marortu bizaidin. Marortu bizaidin. Jadi contoh lafaz zaidin katerapan ba. Atau contoh lafaz bismi. Bismi katerapan ba eta ge. Asalna ismun jadi katerapan ba jadi bismin. Kepan aya Allahi kadituna. Bismillah. Didopatkeun deui ismuna kana Allah jadi tanwinna leungit bismillah. Nu jadi contoh nyata ismi na. Nu kadua nyata ku sabab idofat. Kadua sabab JR tungtung teh ku sabab idofat. Kadua ku sabab idofat. Contoh seperti lafaz gulamu zaidin. Menjadi contoh lafaz zaidin, gulamu zaidin. Berarti mudhof ilaihna, mudhof ilaih pasti JR. Nah, habat JR sababna diidopatkeun. Atawa dina lafaz bismillah aya nu ku idofat? Aya kan? Lafaz Allah, bismillahi. Bismillahi. Mana nu jadi contoh idofat? Allah, lafaz Allahna jadi mudhof ilaih. Bismillahi. Lafaz Allah dina lafaz bismillahi, Allahina dijaerkeun sabab idofat. Nu katilu sabab JR tungtung teh ku sabab tawabe atawa ku sabab tabi. Tabi lil jari atau lil majruri bisa. Intina mah naon? Nuturkeun kana kalimah anu JR. Sabab nuturkeun kana kalimah anu JR. Contoh seperti lafaz marortu bijaidin al-aqili. Marortu bizaidin al-aqili. Menjadi contoh nyata al-aqili. Nah dibaca akili teu akilu akila umargi ngiring kana jaidin. Jadi sifat pamedi dia mah nya. Eta wabah eta sabariji? Ya opat, naat, atof, taukid, badal. Tah eta lamun samemehna JR maka nu opat eta ngilu JR. Saha bat di JR keun sabab tawabe. Ya. Jadi pirang-pirang isim anu tuturut. Ya, tuturut naon? Tuturut karena samemeh. Nah, kalimah samemeh. Nah, ulah disebut tuturut munding nya. Eta nyambung. Nu kadua ciri isim. Tadi kahiji naon? JR tungtung beres tah. Kahiji ciri isim teh JR tungtung betna bil jarri. Ari sabab JR tungtung eta bisa sabab 3. Ya. Hiji ku sabab naon tadi teh? Sabab harapan harap jar. Contoh marartu bijaidin atau bismi. 2 ku sabab idofat atau jari mudhof ilaih. Contoh bismillahi seperti lafaz Allah dina lafaz bismillahi. Atau ku sabab tawabe tuturut. Salah sahiji tina opat naat ataf taukid badal ya. Contoh seperti lafaz marartu bizaidin al-aqili atawa lamun ku atop marartu bizaidin wa amrin bisa. Atawa lamun dina lafaz bismillah mana ar-rahmanir rahim.
dijarkeun sadayana Ar-Rahmani Ar-Rahimi nah habat dikasrohkeun dijaarkeun sabab ngiring Ar-Rahmani Ar-Rahimi ngiring kana lafaz Ar-Rahmani Ar-Rahmani ngiring kana lafaz Allahi awas nu kadua tanwin kadua tina ciri isim kadua tanwin terus terang patokan tanwin naon ari tanwin nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi labdul lakhot tanwin teh nun anu sukun sora nun aya dina lafadna ari lafadna sorapan berarti aya sorana tapi teu aya tulisanana la khatton lafdon la khatton hartosna teh lafdon la khatton teh hartosna aya suarana tapi teu aya tulisanan seperti voice note aya suarana tapi teu aya tulisan tanwin pamitos terang berarti sekedar diserat patokannya bade diserat deui mangga tanwin kabagi opat dina sarah ayanya di halaman 4 wa minha at-tanwinu wa huwa ala arba'ati aqsamin kahiji tanwin tamkin tinggal cara nyeratna di halaman 4 bisi salah tanwin tamkin ta mim kaf ya nun 4 jajar ti luhur ya tanwin tamkin naon ari tanwin tamkin patokana wa huwa allahiqu lil asma'il mu'rabati eta lajengkeun eta diri aya dina sarah aya disebut tanwin tamkin nyaeta wa huwa allahiqu lil asma'il mu'rabati wa huwa allahiqu lil asma'il mu'rabati ari tanwin tamkin eta hartos nanya entos diserat arabna wa huwa allahiqu lil asma'il mu'rabati tanwin anu terap kana isim mu'rab tanwin anu terap kana isim mu'rab berarti patokana tambahan pikeun illa jam'il muannasi salimi wa illa nahu jawarin wa gawasin berarti dugi kadinya teh meh lengkap tanwin anu terap kana isim mu'rab kecuali jama muannas salim jeung saumpama lafaz jawarin jeung gawasin ya tinggal jawarin wa gawasin nu asalna kan jawariyun gawasyun kan dibuang ya na kada kudu ngerti heula ngelal kailani atos nu kahiji tanwin teh ternyata kabagi opatnya kahiji tanwin tamkin nu disebut tanwin tamkin nyaeta tanwin anu aya atawa anu terap dina kalimah isim anu mu'rab kalimah isim anu mu'rab mu'rab teh nu kumaha kayak aya bab mu'rab mabni ringkas nama mu'rab mah anu diiroban
Berarti anu keuna ku hukum i'rab, bisa rofa, bisa nasab, bisa khafad, bisa jr, ya. Eta isim mu'rab. Bisa jazm teu? Henteu da isimnya. Kan nyaritakeun isim mu'rab. Wala jazma fiha. Nu kadua contohna naon tadi? Tanwin tamkin. Jaidun di wae lah. Ya. Masjidun, masjidan, masjidin. Nah, tanwin tamkin. Pokokna manu kaasup isim mu'rab nu bisa robah-robah tungtungna. Nu kadua tanwin tankir. Nu kadua tanwin teh aya ngaranna tanwin tankir. Nu kadua tanwin teh aya nu ngaranna tanwin tankir. Naon ari tanwin tankir? Nyata wa huwa allahiqu lil asmail mabniyati. Ade nyeratna salah. Allahiqu lil asmail mabniyati. Aya dina sarah? Aya. Tanwin anu terap kana isim anu mabni. Tanwin anu terap kana isim anu mabni. Contoh seperti lafaz sibawaihin. Sibawaihin. Marortu bi sibawaihin. Nah, sibawaih aya Imam Sibawaih. Sibawaihin. Pami ditanwinan berarti nakiroh. Eta teh jadi pembeda nakiroh jeung ma'rifatna nya. Jadi tanwin teh ngabedakeun nakiroh jeung ma'rifatna. Tah sibawaih eta mabni. Hukumna mabni. Nahabat di hukuman mabni. Ya, sabab orang Arabna kitu. Ya, sibawaihin mah mabni. Terus eta naon nu kadua? Tanwin tankir. Nu katilu tanwin teh aya tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah. Tanwinul muqabalah. Nah, dari tanwin muqabalah wa huwa allahiqu li jam'il muannatsis salimi. Ari tanwin muqabalah eta tanwin anu terap kana jama' muannas salim. Wa huwa allahiqu li jam'il muannatsis salimi. Ari tanwin muqabalah eta tanwin anu terap kana jama' muannas salim. Terus eta tanwin muqabalah allahiqul jamin muannatsis salim. Contoh muslimatun, muslimatin. Tah aya tanwinna teh disebut tanwin muqabalah. Tanwinna disebut tanwin muqabalah sabab aya dina jama' muannas salim. Eta nomor katilu. Teras nomor kaopat tanwin aya nu dinamian tanwin iwad. Tanwin iwad. Gaganti iwadnya mad oge pan aya mad iwad. Tanwin iwad kabagi 3. Anakan deui nya.
Tanwin gaduh putra opat, incu tilu. Incu ti Iwannya. Jadi Iwan ngagaduhan deui atawa kabagi deui tilu. Iwad kahiji aya iwad anil naon heula tah dirinya? Iwad anil jumlah, iwad an jumlatin. Iwad anil jumlah. Naon iwad anil jumlah? Nyaeta wa huwal ladzi yalhaqu. Atau langsung ya sundakeun ulahnya. Tanwin iwad an jumlah teh tanwin anu terap kana lapad id lah gitu. Tanwin anu terap kana lapad id anu jadi gaganti tina jumlah anu sabada id dal anu aya titikan id wa huwa alladzi yalhaqu id iwadon an jumlatin takunu ba'daha. Jadi tanwin anu terap kana lapad id kalawan jadi gaganti tina jumlah anu sabada eta id matak disebut iwad an jumlatin. Iwad an jumlatin. Contoh seperti lapad dauhan Gusti Allah surat 57 ayat 84. Wa antum hina idzin ta'dzurun. Eta teh aya id dirinya teh hina id ya. Terus ditanwin andalna hina idzin. Hina idzin. Ternyata eta teh aya jumlah nu dibuang, lamun dibuka ayatna bakal kaharti. Dina ayat samemehna, nya. Dina ayat samemehna. Hina idin teh lamun disunahkeun mah dina mangsaning kitu. Kieu lah contohna. Abdi ngaos di aula 2. Dina mangsaning kitu abdi teh teu kuat tunuh. Nya. Dina mangsaning kitu teh dina mangsa kumaha? Dina mangsa ngaos di aula 2. Nya. Jadi teh aya jumlah anu dibuang. Tah hina idin ge digantian ku tanwin. Hina idin tang durun. Dina mangsaning kitu maka mararaneh bakal naringali tupannya. Maksudna dina mangsaning kitu teh dina mangsaning kumaha? Aya dicaritakeun samemehna. Berarti jumlah anu dibuang eta hina id naon tadinya teh? Balagot ya. Balagot arruhu apa yang alif lam dina sukun jadi dikasrohkeun. Inna harfas sakin idza hurrika bil kasri. Id balagatir ruhul jadinya aya bakal ningali tegas nama iraha dina mangsaning kumaha dina mangsa roh nepi kana dia tah kulku ya ketika sampai ke tenggorokan sakarat jalma kakara ningali kakara sadar kakara hayang tobat ngan geus beak waktuna ari geus sakaratul maut Fir'aun rek iman rek syahadat amanah bi Rabbi Musa atuh telat ari sakarat kakara hayang syahadat ai keur hirup ka mana wae hese diajak taslim ka Nabi Musa gitu. Jadi pas rek paeh nya hayang ngilu. Ada orang berislam teh ya keur hirup
lain keur nupai istri nutup orat kangge nu hirup pokokna aya pan istri anu saumur-umur tara nutup orat nanti pas di kapanan we ari sapopoe bubulucut ari pas maot ditudungan gitu era kudu namanya atau aya nu lalaki saumur-umur tara ka masjid teh pas maot teh ka masjid teh coba cicing dihareup deui ka era dihareupeun imam gitu coba ngagoler nya kan era nya mata ka masjid teh keur hirup ulah aya pan aku Islam tapi ka masjid teh engke we pas mau bari digotong bari ngagoler bari cicing dihareupeun imam tah ke geus maot mah bakal katingali karasa tah eta teh idin nya hina idin asal nama id eta teh hina id balagot arruhu alhulqum ngan ieuna dibuang nah beti buang bisa jadi karena ada geus dicaritakeun sama mehna geus we ieuna jadi tanwin idin dihijikeun hina idin sok seueur di Quran nya hina idin ya. Tah eta nu kahiji tanwin iwad nu kahiji tina bagian tanwin iwad nya. Iwad an jumlatin. Nu kadua aya tanwin iwad an ismin anil ismi. Iwad anil ismi tanwin anu jadi gaganti tina kalimah isim. Iwad anil ismi itu berarti tanwin anu jadi gaganti tina kalimah isim. Nya eta anu terap kana lapan kulun. Nya eta anu terap kana lapan kulun sarta jadi gaganti tina mudhof ilaih. Gaganti tina mudhof ilaih. Tegas nama isim anu jadi mudhof ilaih. Contoh kullu insani qaimun kullu insanin qaimun logat pangerian catet kullu insanin logat na sing laras insan teh naon manusia ari saban-saban manusia eta anu nangtung contoh di hiji tempat narangtung kabeh kullu insanin qaimun berarti nya mubtada ya khabar bisa ieu mah dibuang jadi kullun qaimun iya tanwin ngaranna tanwin iwad anil ismi ya jadi kullun teh geus ngandung insani ya. Tergantung caritaan obrolan kamemehna saha we nu nangtung teh kullun cukup namun horeang ngomong panjang geus we ku tanwin ya. Sakabehna diterapkeun kana bahasa Sunda mah ya seda eueuh tanwin eueuh harokat na basa ngan dekeutna sapertos kieu saha anu ngaji teh sakabeh santri bisa digantian ku sakabehna tah kitu nya sakabehna teh sakabeh naon sakabeh santri gitu. Eta iwad anil ismi teras salajengna aya iwad anil harfi tanwin gaganti tina huruf. Nah, ieu mah
dina ilmu kailani ayanya dina sorof dina ngela. Tanwin anu jadi ngagantian tina huruf nyaeta tanwin anu sok terap kana sabangsaning lafad jawarin jeung gowasin. Jadi mah dicontohan ku lafad jawarin jeung gowasin. Jawarin jeung gowasin. Nah, gantian huruf asal nama eta teh jawariu nya. Jawariu. Terus gowasiu. Taya harap elat tuntungna dibuang. Naonna? Iya, na sababeurang digantian kunaon ku tanwin. Oke, dibuang ya, nah digantian ku tanwin. Sehingga eta jawarin gowasin lamun misalnya dari fa'il jaa ya, terus jawa ya, jawarin jawarun kan jadi pak ya. Nah asana bet jawarin bet jr tah can ngarti berarti lain jr ieu teh asal nama ieu teh jawariun ya ngan ya na dibuang jadi we tanwin. Sapertos dina semacam kieu dina jurumiyah aya al af'alu salah satun madin wa mudhari'un. Nah madin teu madun kuduna mapan madun mudhari'un wa amrun kabeh kudu namanya doma. Nah, ternyata madin di dinya asalnya madiun fa'ilun. Eta sabab huruf akhirna huruf alat jadi masalah kan dibuang. Ya gitu. Ta eta iwan anil harfi. Tos. Jadi iwad, tanwin iwad teh tanwin nu jadi gaganti. Tanwin nu jadi gaganti aya 3 kabagi 3. Hiji iwad anil jumlah, 2 iwad anil ismi, 3 iwad anil harfi. Eta ciri isim nuka 2 nyaeta tanwin. Nuka 3 ciri isim nyaeta haraf nida. Nah, ieu mah jurumiyah teh ayanya. Aya di dieu. Harap nida, mana betna? Bil jari wa tanwini wan nida. Huruf nida, lamun isim katerapan huruf nida maka lamun kalimah katerapan huruf nida maka eta pasti kalimah isim. Jadi nu katilu ciri isim teh nyata harap nida. Contona ya jaid. Ya jaidu buka bab munada jurumiyahnya lamun mah mufrad alam katerapan nida katerapan harap nida maka kumaha barisna fal mufradul alamu wa nakiratul maksudatu fayub nayani ala dhammi min ghairi tanwin. Didomahkeun kalawan teu make tanwin, dimabnikeun kana domah. Jadi mabni domah. Ya jaidu. Lamun ngageroan jaidun, aya ngaran jaidun, rek digeroan, he jaidu gitu. Ulah daidun, ulah ditanwinan. Ya Muhammadu. Nah bet leungit tanwina sabab jadi munada, jadi nu digero. Artos. Lamun mufrad. Lamun idofat, lamun idofat. Maka di nasabkeun, dipatahkeun biasanya. Ya Rasulullahi.
ya abdallahi. Di dina bahasa Arab mah robah-robah baris tungtung ngaran teh nya aya ngaranna Abdullah digeruan hey Abdallah gitu. Jadi lamun jadi munadama jadi robah. Namun orang Sunda mah moal ngartieun mun can ngaji mah naon sanada nami abdi mah Abdullah sanes Abdallah kan jadi munada. Mun jadi munada kudu didaon kudu dipatahkeun dinasobkeun. Munada teh kasuf mansubatil as. Aya di dieu nu ngaranna mudhaf ilaih. Abdul Aziz. Lamun digeruan ya Abdal Aziz. Muhi teh Saiful Muhi nya. Ya Saifal Muhi. Lamun jadi munada. Istri aya teh istri. Contoh khairun nisa'i ya khaira. Ya khairon nisa'i. Ya. Ya Aceng itu terobah Aceng. Bahasa Ajam namanya. Katara eta naon? Katarapan huruf nida pasti kalimah isim. Terus nu kaopat ciri isim teh nyaeta alif lam. Kaopat katerapan alif lam. Di mana manggihan aya kalimah bahasa Arab tuluy mimitina aya alif lam maka eta kalimah isim. Contoh alhamdu, al-ihsanu, al-mujahidu, al-muslimu. Eta kalimah isim. Anu alif lam moal bisa ngahiji jeung tanwin. Kade santri masih keneh aya nu maca alhamdun, al-faslun, al-labdun. Jadi nu geus ngaos bakal bisa nyirikeun nu pernah ngaji atau nu ngajina bener jeung teu dina cariosan. Nga-MC-an atau mukadimahan nya. Ari nu can pernah ngawas mah nu teu ngarti alat apa baliut eta teh kadangnya. Wassalatun wassalamun. Atuh alif lam atong ditanwin nah gitu nya. Wassalatu wassalamu. Ayo kadang sok aya keur di alif laman ditanwinan eta mah jurumiahna ge teu bener. Jadi alif lam tara ngahiji jeung tanwin. Mun aya alif lam maka moal aya tanwin. Mun aya tanwin maka moal aya alif lam. Musuhan eta ya. Mimitina siga urang misalna aya nu sok babarengan ya, seperti mubtada, khobar ya, silah jeung mausul ya. Naat jeung man'ut tak bisa dijadikan puisi. Dulu aku denganmu seperti mubtada dan khobar, seperti naat dan man'ut, seperti silah dan mausul. Tapi sekarang seperti alif lam dan tanwin. Naon maknana teh? Baheula sok babarengan ari ayeuna kalah musuhan. Ya. Api terkenal silih blok ayeuna namanya. Aya nu kitu. Tah. Nulis urang teh puisi. Batur manu can ngaji mangarti ya naon deui teh ya. Nah, mun geus ngaos mah santri bakal paham. Oh, maksudna mah ya, baheulana babarengan ayeuna naon? Mumusuhan pisah gitu. Teu kaok ngahiji. Itu eta alif lam. Tapi dua nana tanwin jeung alif lam teh jadi ciri isim ya. Silih gentos. Terus aya deui dina alfiah mah nu terakhir nyata wa musnadun. Nomor 5 teh nyata musnad. Nomor 5 ciri isim nyaeta musnad.
musnad nyata disarandekeun seperti jadi khobarnya. Contoh seperti lapad Zaidun qaimun. Tah eta contoh musnad. Jadi musnad ilaih nya. Namun dina sarah mah istilahna wal isnadu ilaihi. Jadi tempat panyarandean gitunya. Wastamalal musannif musnadan makanal isnad. Ari musnad teh maksana mah tempat panyarandean. Al isnad ilaihi. Sapertos Zaidun qaimun. Tah si Zaidun teh jadi panyarandean mubtada gitunya. Tos eta musnad. Tos mubtada khobar, ai mubtada teh kan al ismul ari nya khobar oge al ismul marfu nya. Jadi umumna eta. Namun dijadikeun panyarandean maka eta musnad. Maka eta kalimah isim. Disipatan, dihobaran. Ari pas ari misalnya teu contoh. Ari hiji lalaki eta anu kasep. Eta hiji lalaki disarandean ku sifat kasep. Eta musnad. Tos eta beres ciri isim. Betna bita fa'al ta bil jarri wa tanwini wa nidawa'al wa musnadin lil ismi tamyiz. Talar sadena. Katalar. Can katalar geranalar. Ulang nepikeun hanca ngaos ngalawihan hanca talaran. Nya urang udah duduh sotok heula. Sok di sela-sela nu sakola berarti di sela-sela sakola, di sela-sela kuliah, nu sok gawe di sela-sela gawe gitu nya. Bari macul teh nadom. Bari masak teh qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu malik. Bari ngalamun teh ngalagu Alfiyah. Lain ngalagu teu pararugu. Teras aya keneh ciri fi'il ayeuna. Bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjal. Menombe tos jelas lah ciri isim tos teu kedah dijelaskeun deui kantun apalkeun. Nu salajengna nyaeta ciri fi'il dina bet bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjal. Ciri fi'il nu disebut dina bet alfiyah ieu benten sareng nu aya dina jurumiyah. Ciri fi'il saur alfiyah maksudna qauluhu bita fa'alta ila akhirih maksudna ari ciri kalimah fi'il eta aya 4. Ari ciri kalimah fi'il eta aya 4. Nu kahiji diisarahan ku lapad bita. Nu kahiji naon tah kira-kira? Ta domir mutaharik marfu. Nu kahiji ta domir mutaharik marfu. Ta domir mutaharik marfu. Langsung penjelasan atau ringkesan tina sarah di dieu janten teu kedah ngalogat deui di sarah. Supados lebih cepat. Ta domir mutaharik marfu. Anu eta ta barisna ta atawa harokatna ta didomahkeun lamun tuduh kana mutakalim. Contohna naon? Nasor tu. Tuduh mutakalim berarti naon lamun tu artina kuring. Nasor tu geus nulungan kuring.
lamun non barisna sok didomahkeun lamun tuduh kana mutakalim jeung sok dipatahkeun lamun tuduh kana mukhatab. Contoh nasor ta naon hartosna anjeun geus nulungan laki awewe lalaki nya mukhatab amun istri mah mukhatabah ya aya bedana kitu nya. Neng geulis sing solehnya sing solehah keun makanya Mang Rian sing janten santri anu solehah bahaya ulah diaminan kayak jadi berhijab siga bencong di titah tobat bencong nusuk mangkal di sisi jalan lalaki itu teh buluna dicukuran gitu. Rambutna dipanjangkeun kulitna dilemeskeun sorana dilembut-lembut gitu nya. Ari pas dihuruyan ngamuk keluar suara lalaki nanti. Woi. Dititah tobat, bener tah tobat ke masjid. Ari pek teh barake mukena deh, aduh. Berarti can bener tobatna gitu nya. Ya abi bade tobat cenah ayeuna mah alhamdulillah. Tos sadar cenah ku Pak Ustad. Abi moal mangkal di jalan, oh bener ke masjid. Ngan marake mukena, masalah dewa ya. Sabab can sadar karena kalalakianna. Kudu ngilu eta non, baheula mah aya Big-Man. Program Big-Man. Jadi lalaki. Jadi nasor tak lamun pameget. Berarti terus sok dikasrohkeun lamun tuduh kana mukhatabah. Aya mukhatab aya mukhatabah. Mukhatabah mah anjeun istri. Contoh nasor ti. Jadi nasor ti. Namun naros anjeun geus migawe naon? Bahasa Arabna naon? Namun lalaki, kana lalaki. Madza fa'alta? Ya. Namun ka istri madza fa'alti? Ya, madza fa'alti. Lamun eukeur naon? Madza taf'al? Ka lalaki. Namun ka istri madza taf'alina? Madza taf'alina? Gitu. Anjeun teh geus dahar can. Hal akal tak lalaki, mun istri hal akal ti pake atuh sakali-kali mah nya dina ngomong, dina ngobrol, meh teu hilap. Teu nya. Hayu urang akala bae we saware-saware heula. Tapi bakal nerap gitu. Proses belajar teh kan gitu. Untuk bisa sekaligus langsung lancar. Apalna dahar teh akala we. Kadienakeun bisa ditasrif gitu ya. Kulu dalalhar gitu kan. Kulu wasrobu. Mun nawaran dahar teh gitu. Kulu wasrobu. Halalan thayyibah. Duluikeun ayat. Itunya nasortu nasorta nasorti. Tah lamun aya ta tungtungna berarti eta ciri naon? Eta teh fiil, pasti fiil. Mun aya tu ta ti tungtungna. Jeung deui fiilna fiil madi nya. Terus nomor 2. Ciri fiil teh ta deui wae, tapi ta'na ta'nis. Pami dina bait mah dicontohan langsung. Wa atat. Atat teh naon? Geus datang hiji istri. Contoh seperti papan atat. Atat. Asalna mah ata nya. Maksudna ata. Iya kan? Terus tambahan tak iya sukun kan aya alifnya. Maka iya harap elat dibuat. Jadi lamun ka pamegat ata, jadi lamun ka istri atat. Atau lamun jaa geus datang. Jadi lamun ka istri jaat. Itunya jaat.
qad jaat naon hartosna geus datang hiji istri. Tos nomor 2 eta. Nomor 3 ya muannasah mukhatabah. Ya muannasah mukhatabah. Contoh dina bet naon? If ali. Nah, yang muannasah mukhatabah mah terapna kana fiil amar. Nah, ieu teh lain ya mutakalim, kade kudu bisa ngabedakeun nya. Mun dina kiasan fiil amar ya. Contoh, fiil amar tina af'ala atau tina naon? Fa'ala. If'al contohnya nya. If'al, if'ala, if'alu, if'ali. Tah, eta if'ali ya muannasah mukhatabah. Nah, berarti disebut ya muannasah sabab ka awewe. Nah, berarti disebut mukhatabah sabab awewena diajak ngobrol, dihareupeun, dititah kan. Miwarang ka istri, miwarang ka pameget, tulungan abdi, unsurni. Ya, lamun miwarang ka istri, unsuri ni, tulungan abdi. Ya, kudu nulis anjeun lalaki uktub, lamun ka istri uktubi. Gitu. Hiji deui. Nomor 4 cirina fiil teh nyata nun taukid. Bade nun taukid sakilah atawa khafifah. Anu ku urang tos dikias teh lian suronna lian suroni lian suruna litan suronna litan suroni lian surnani litan suronna litan suroni litan suruna litan surina litan suroni litan surnani lian suronna linan suronna. Tanun taukid sakilah khafifana lian surun lian surun litan surun litan surun litan surun litan surin lian surun linan surun. Kita khafifah ya. Sakilah ya khafifah. Sakilah mah artinya secara harfiah mah berat ya. Berat. Lamun khafifah enteng gitu nya. Aya santri anu gede awakna. Wah, eta mah teteh sakilah. Lamun aya santri anu leutik awakna teh ya. Berarti naon eta mah khafifah. Tah eta ciri fiil aya sabaraha hiji? Aya 4. Hiji ta domir mutaharik marfu. Kadua ta ta'nis sakinah. Katilu ya muannasah mukhatabah. 4 nun taukid sakilah atawa khafifah. Dina bet bita fa'alta wa atat. Wa yaf'ali. Eta teh kedah kapahamnya kagambar dina bet oge geus kagambar. Bita fa'alta wa atat. Oh, ta nu aya dina lapat fa'alta ya. Kan bisa fa'alta, bisa fa'altu, bisa fa'alti. Ya. Ta dina lapat fa'alta berarti ta domir mutaharik marfu. Wa atat, oh berarti dina lapat atatna ta tanis sakinah. Wa yaf'ali ya dina lapat if'ali teh maksudna. Oh ya muannasah mukhatabah. Nun akbilanna naon eta? Kudu nampi anjeun saenyana kitu nya. Akbil. Naon? Berarti nun taukid dina lapat nun taukid bade sakilah bade khafifah. Wa nunu akbilanna. Nun anu aya dina lapat akbilanna. Ari nun anu aya dina lapat akbilanna teh nun taukid. Gitu ya. Tah eta painten dina pertemuan ayeuna baca betna bil jarri wa tanwini wa nidawa wa musnadin lil ismi tamyizun hasol bitafa'al
af'ali wa